Angkat ya, angkat ya. Siap Bu, Pak? Siap naon? WK. Besar dia mah kompak. Aja nila gawir apa deh tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten udah nalip. Itu tadi semua itu. Lah. Dulu gini. Eskalator. Kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagja mukodimah mengiringan kanuti payung dosa kitu ecesna segala rupina hatur nuhun ka Bapak pengatur acara parantos nyusunkeun acarana dikawin tadi dugikeun kana meh disambutna ti tim Ngabajidor. Tim naon Bu? Ngabajidor. Hartosna terang. Naon cing? Ngabajidor. Naon hartosna? So, anu apa diberi hadiah aja? Ngaji bari ngabodor lain. Ngabajidor naon cing? Aya nu terang? Ayo, oke insyaallah ku pangersanaan kanggo tausiah, kanggo langkung nyaketan, langkung ngebersihan hati pikiran urang nu aya di pangjero-jerona insyaallah ge ku pangersananya. Ngabajidor teh hartosna teh ngana teh ngariyu. Naon? Ngariyu. Arifahna naon? Naon? Bareng halus bebarengan bisa. Ji naon? Ngaji. Benar. Dor. Luas. Dor. Ngabalodor, lain ngabodor tapi ngabalodor. Ngabajidor. Ngabajidor teh ngana teh naon? Ngariyu bare ngaji jeung keur nu ngabalalodor. Naon cenah? Jeung keur nu ngabalodorna saha cing? Dia datang beruk. Anu ngabalalodorna teh urang sadayana nu aya di dieu nya. Jadi di payunan Allah teh urang teh acan leres masih ngabalalodor leres teh. Rumasa teh ngabalalodor keneh. Anggelah diterangkeun sama ku pangarsanya. Ayuan marek ngabungahkeun heula ka warga urang dieu. Cara ngabungahkeunana ayuan wios nyanyi heula. Wios. Bade Sunda, bade India, bade Barat, bade Cina, Arab Saudi, bade lagu naon? Ulah dangdut. Oke, hatur nuhun ka Neng tadi juga pemirsa mantep pisan. Mudah-mudahan di dia aja calon-calon penerus ulama nu langkung singit nya
terus kapingan mudah-mudahan warga masyarakat nu aya di dieu sadayana sing langkung-langkung seueur pencerahanana sing langkung-langkung nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan warga masyarakat nu aya di dieu sing paranjang yuswana sing disehatkeun lahir batinna digampilkeun milik sareng rezekina nu saageung-ageungna nu barokah manfaat dunya akhirat. Kumargi urang mah urang sunah, urang lagu sunah punya lagu sunah bade amparan sajadah bade ruhiyat aya durian urang amparan sajadahnya nya amparan sajadah oke aya amparan sajadah teh ti umatna ke urang ieu teh urang laguan heula we namanya laguna nyata amparan sajadah ngameh bunga sadayana kalaprok heula tah gitu atur nuhun ka panitia sadayana ih bagja pisan taruna karya mudah-mudahan sing langkung nanyeur jeung sarukses ya hidup taruna karya ih bagja kompak si rumah kebrong geus gajapan amparan abdi kurang munyung sumujud masa diri nu lamokot ku dosa jangakeun sadaya-daya amparan sedikit senau semujud masa diri nu lamokot ku dosa jangakeun sadaya-daya payah deui panglumpatan payah deui pamuntangan Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ya Allah ngajrit maratang langit konseak maratang jagat ya Allah mugia urang sering sing kalebet teh jami-jami kenging pangampuran hati Allah Subhanahu wa taala barokah hidup barokah segala sing dimakmurkeun warga nu aya di dieu sadayana ya amin hamdan li rabbil alamin Allah Rahman wa Rahim Qad qurba innahu wasami'un alim kagungan kumaha
maha sasarangan urang sholawat tuh sholawat sholawatan ayo barokah barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi para ahli jeung sahabat urang barumah we murah naon deui nya sing barumah demi wanci satemena jamaah aya dina demi wanci satemena jamaah aya dina iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran satemena jamaah aya dina demi wanci satemena jamaah iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran ih keprokolan ya hatur nuhun ngeprokan dirinya teh mudah-mudahan sing murudu dosa urang nya teh karasa kadang-kadang gitu mudah-mudahan di ieu kumpulan teh mudah-mudahan sikeun kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala ngaja-aja urang ngariung mungkulung kieu teh hese dunya tapi ku ayana ieu acara mudah-mudahan sendiri di kabarokahan dunya sareng akhiratna urang sami-sami ayeuna mah urang ngadangukeun tausiah dunya bararunga atos ti enjing-enjing urang tos didamel dunya juga itu juga dia nyesuhan istrika membawa dakwah ngurus budak segala rupi ayeuna urang bararunga urang sami-sami ngadangukeun tausiah ti tim ngabajidor anu insyaallah urang sami-sami ngadangukeun ti pangresana Kiai Haji Aang Hidayatus Sibyan banget waktu sinar tempat kasangakeun